Nyironggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukur natrat jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ingat hiji basa nu geus lana tinangtu aya sasakalana. Saha nu haat saha nu iceus kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya gesan tandang sajamidang, lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan ku raja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Tunggu melak waluh bakal melaksamana nepikan diproklamirkeun anak ieu nagara. Ieu teh malulu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paeh kosok nandonkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan nagara. Tapi cing ieu yen disebut pejuang teu sakabeh kudu rongkah di medan perang. Di Karawang nyironggeng midang najan narah diraga tanpa sukma, tapi inya gerisi upati nggoning bebela kalemah say. Pakaya penjajah kaala pangeusi pesakna kaeret ku perbawa nyironggeng ngelit lain alat pikeun geuning pikir curang lampah tapi sasieun sapeunjeureun pikeun modal perjuangan. Najan ancur mun
ngayonan tongtangan zaman. Lodaya Puragabaya